hirup di dunia mau ulah kena cai ikhtiar. Kantenan. Tah nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tah kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aja. Alah. Tapi ayah papatah orang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina halus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar banget. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dageunna atuh. Kata-kata sineun sorana geuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak geuning heueuh. Ulah rikman. Aing-aingan. Gadah nyieun kasayan. Di dunia orang barat. Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Kumpul euy.
sia naonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang beleguk coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu halal anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu atau merak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah
nepi karena tanah tak bobogaan anak. Manjangan Lain suku nu monokan. goblok je. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh Minang dipanggil ke kantor polisi aing. ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh, Ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh gauleun. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Ayo pikir saeun naon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang Narayana. Kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Napang pangerak. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Tuh, ampun. Dedeh teuing Kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nege konola tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek di buruhan teu aing mah. Ibu teh Kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Pada kemana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Sia tidak. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon teater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh Kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Liobanpang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Aceuk. Aduh. Agus Liobana tutup. Aceuk. Geus tengah pocing ieu. Coba. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping.
Arimi aing mawa belut. Sirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, keningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aja. Coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sak gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jak kahareup deuleu jak. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menyerang agak itu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Lantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Nah, baru men. Iya. Mana minangkan hajat teh. Ampun teh dah nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Pada gabantu sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engkel tenang we dah ya kena waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Moal diganggu. Sok we maneh teh heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan
isuk dah aya isuk atuh teu bisa diayeundakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge cep atuh. Oh, eta mah geus dipikeun ka batur, geus aya deui mah dipikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Gitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing mentak kodena we kumaha tuh? Begadang jaga. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Dina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya sia ngaran lemur cici cangkurileung. Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh. Halo, Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lain. Ciparai. Kiara Condong. Caket Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tuh. Borondong ke Majalaya. Bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh. Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh. Manuk naon da loba manuk cek atuh. Nya anis. Hah? Bicarung. Toet.
di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh cangkurileng manyar piit tikukur titiran buuk gajah oh anjing lain manuk gajah mah kaingan hese atuh bro alah ketipu sia ku aing geuning bisa goblok sia geuning bisa sia teh puas sia kataripu ku aing oh alah paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling duh padahal geunah wayah kieu ngiga duh lain aing ngiga mun nu ngendangan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nimat aduh alah tos sampai mah nah Aisyah hei geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teh disada nah sia teh sorat teh gede-gede teuing pajar kecil gede jadi si budek rombongan ti mana teh kendangna nepi ka ramai kieu Berlin Group teh hah Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budek na naker si eta geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya da teh nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budek naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun kurang we lain bapana maot sia nu budeg doakeun kurang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh ieu kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah
nu maot goblok. Nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka diceungceurikan segala. Are hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pamulikeun udu cing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate Kadeka jong-jongan teh. aduh kok halus euy Carirak kedah dicari. lain gong sate anjing babaturan sia Jaraga kedah dijaga. aduh Sing sadang ngajibarakeun. aduh leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi wah ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape mah sok disambel cabe teh mah cabe mah sok dibose beca teh mah sete ai beca mah anak buah urang ih tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana oh tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu wayahna
Da urang mah usahana tinu kieu. Oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teteh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh. Apa eta teh ladang ngabega? Ah teu nya da aing mah pamere. Da pamere pek ulah ka hayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau nggak imah keur harare es cokot. Hartana. Apa eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh deuleu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu keur bongo. Sariwana goblok. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teteh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek dangapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Tapi kau nu paraleki. Kunaon bapak aing ngeluh. Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda pawana heueuh. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe saya jempe. Aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut we hirup teh. Jangan diem saja kalau dipukulin. Sekali-kali atuh lawan bandar nangka. Nah, are ulung. Aduh, edan sia. Nah, kalakuan teh sia teh. Paham bura. Sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu. Bapak
Bapak kawas ka anak tere we kawin je. sia teh ngahina ka aing. Bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Ih. Curi ya. Jelema. Sia teh. Sia ada cacing. Jelema. Naon budak nyalukan hidungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Kadieu geureuh aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa deuleu euy. Moal kitu timbal ka dieu datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya sora naon leuh. Jelema. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih teh nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karena dia. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon Naon? hayang dikeriting. Heuh. Naon? Ngarasana teh jabrik meureun. Eta kadenge ku yang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras bulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, Maya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. nya hoho. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia, Ai gemor mah di mana urang boga permen teteh digemor. si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah.
tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Utadireja Detnawati Nobloncak Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya. aduh Ngan tatangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heeh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid beleguk nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam aya rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid di jelema ieu tauhid cenah
ieu jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177 na. Oh, ada gening da 5, gening asli nama. Tapi dileuwihan kumana jadi bener oke teh. Jadi bener oke. Tanya jelema nu lumpuh Yuni jadi ge ya. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning teu istiqomah. Aduh, bener euy. Ya, Ai ka 8 cik sileing naon? dahar. Pek, sabab lamun urang teh dahar da pae atuh. Sok, tek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Sapuluh Naon? sare. Sok, narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tak jago kitu nama ku balalener tapi salah itu. Ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae. tuh da bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Kerja kerja karti. 12 naon jeung ngising. Nah hadek dahar wae. Enggak goblok ya. Aduh. Naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan teh ya lain. Aing teu ngeunah naon. Pamadegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet teh maneh lin. Sodet meureun sia. What? Usik sia. Hayo. Kapengkek sora sia sok. Hayo. Kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok. Tak, alah anjir. Woi, tap. Luar biasa. Dekat siri eta gerakan euy. Tak, euy. Tak. Ya anjir. Geus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu
halus pisan mah gerakan ajul gedang. Tuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kukurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus kugoleran teh paehane. Kamana we karang jang. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya aloh. Tuh we hai. Abdi ya tuh we. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Deng deungel aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wait tahan. Tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung boti kotok deui jeung. Alah. What up? Ya kutuk. Wait, tuh, wait, ya up. Anjir. What ya? Aduh. Ibu up. Aduh. Nah, saya jangan bibir aing we. Atuh lain ditaki saya teh. What ya? Anjing. Ya up. Ya up. Well, ya tetap yang iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing mah jeung kedua bibir geus kana teuing nyeri anjing ala. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatotkaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatotkaca oge panggolil. Naon? Mangih musuh di sakitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh kilat wajra. Saha teh itu satria. Ai Gatotkaca Pancabraja. Eta mah teu ngeulanana atuh teh ditu teh kilat wajra. Gatotkaca ngalalap kana tangkal kai kunana teh borbot. Runtuh.
ku ajian anak lain anu warga gaji ulah itu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggel leuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teu ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Panca Braja dah curalit Silaing kekerepengan kan bae di jeblok oge abeh jiga kan bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Panca Braja cebrot ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah piraku pan isuk balik jadi sok kada meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teh nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun tong hampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak kelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejake sabapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Panca Braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh Panca Braja nya Panca Braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler ayeuna kuring da malah ngagoler
kekerepengan walah. Tong yen pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nya, anjeun oge geuning. Kilat Bajra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca Braja. Panca Braja, Panca Braja, Panca Braja. Panca Braja. Woi, Panca Braja. Walah, Panca Braja.